Maha kawasa Allah. Jadi babarin Allah mah. Ulah-ulah kakarak ieu aya keneh jelemana anu pernah didongengkeun ku kula teh apa? Jelema teu pernah ibadah ka Gusti Allah. Gawena ngagalian kuburan nyokotan boeh bae. Dijual jadi napakahna teh nyokotan boeh bae dijual jangan napakahan anak pamajikan. Geus puguh judi mah. Geus puguh manehanana. Wah, raradutan. Tapi iman ka Allah. Iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad. Begitu manehanana muriang lain deui rarasaan panjana wasiat. Anak kadarieu kabeh abah geus lain rarasaan. Emak mana emak? Eta tungtung digigir. Oh. Aya naon tuh bah? Abah geus lain deui rarasaan. Asana abah paeh. Paeh mah paeh bae jajalin abah bae nu paeh mah lain kitu. Mun kitu abah doang nu paeh tuh sia mah kitu bae ka aing. Teu baja tetangga abah loba nu geus paeh. Babaturan abah nu geus bae tumeun ku ari giliran abah. Sia mah kitu. Hajar daun tuh bah. Abah kieu kapan sieun jasa ka Gusti Allah. Sinaon tuh bah? Pan abah sok kadege wejangan-wejangan ti kiai. Naon bah? Di akhirat teh pan Gusti Allah boga surga jeung neraka nu bener dikasorgakeun nu salah dikanarakakeun. Juk. Pan abah mah hirup kayahoan Gusti pan jore jasa abah mah. Ih, sakanya aku lagi bener batuh pan siapa? Mabok aya di abah, zina aya di abah, judi aya di abah, haju abah mapan napakah tegagali kuburan neangan boeh jangan apakahan masia jeung sia. Burung kula ieu tina boeh paingan, kula kadang-kadang jadi pocong. Aja ku babah. Abah mah wasiat bae mun abah bae. Abah mah belum bae. Ibah, ulah tuh pan urang mah Islam ngajian. Belum wasiat saya ulah teh. Belum. Geus belum kumpulkeun areng-areng abah. Lebu-lebu abah andai kata aya tulang taleng anu encan jadi lebu tutuan ku sia kena jadi lebu. Haju di saat angin gede aurkeun lebu abah di luhur gunung atawa ka laut ulah satempat kena acak-acakan lebu abah. Emang kunaon kitu bah? Pokona abah sieun jasa disiksa. Abah engkepan hese aya lebu mah. Cak anakna bener oge nya. Siap-siap. Laksanakeun wasiat abah, siap bah. Tak abah tenang, abah geus lah cukup, abah geus moal disiksa. Eueuh bae geus bos. Geus kayakinan abah geus kos kitu geus. Hal geus bah. Geura paeh bae. Je. Bener sampai dua bae paeh Bapak. Aya musyawarah anak-anakna jeung pamajikanana yang jeung mah. Cak mana teh abah sia mapan wasiat yang dibeuleum. Mak. Ngajupan hayang diajur-ajur lebuna aju dipicieun diaur-aur kedah ketebak angin di mana bae. Bener mak. Orang laksanakeun bela wasiat abah sia hayu geus upa salah dibeuleum geus dibeuleum ngerecek jadi lebu aya tulang taleng sautak saeutik ditutuan kena jadi lebu kabeh dibungkus geus dibungkus nungguan angin aya angin gede dibawa ke gunung diaur-aur bawa di ka laut di aur-aur dibawa di ka tempat sababaraha tempat kena acak-acakan beres baralik kabeh akhirna Gusti Allah nek ngabuktikeun kemaha kawasaan Allah. Hei bumi
Nun Gusti seluruh tanah anu kaentepan ku lebu kipula anu di aur-aur segera maneh kudu ngahijikeun lebu eta mangga Gusti tanah kabeh ngahijikeun lebu-lebu nu geus kahiji jadilah maneh kipulan jadi deui tanya ku Gusti Allah pulan aing deuk daja kasihan naon sababna eta sia make jeung hayang dibeulem sagesta dibeulem kemudian jadi lebu sagesta aya tulang talenge kudu ditutuan kena jadi lebu haju kudu di aur-aur di angin anu gede di luhur gunung di laut jeung di mamanan naon coba maksud sia Gusti abdi teh ku sieun-sieun kasiksa Gusti pan sieun kasiksa teh sia kudu make jeung dibeulem kayakinan abdi ka Gusti teh sugan bae ai dibeulem mah jadi lebu teh geus eueuh abdi jadi abdi deuk disiksa da hese jadi sia nu matak dibeulem we haju di aur-aur ku sebab sieun ka aing sieun Gusti sieun kasiksa aing sangat sieun abdi teh kumbung-bungna disiksa abdi mah ieu teh bener-bener ngaku dosa abdi sakolong langit nyundul ka langit ku dosa abdi tapi abdi iman ka Gusti abdi percaya ka Gusti jeung ka Rasul Gusti Rasul nu nyaritakeun bahwa aya surga jeung neraka sangkilang abdi bajidor Gusti tetap sieun dikanarakakeun maka tindakan terakhir abdi wasiat supaya di aur-aur awe Gusti teh nyiksa ka abdi ku sebab abdi percaya jasa ka Gusti pulan ku sebab sia sieun ka aing sehingga boga tindakan kitu geus bae ku aing dihampura sia geus moal dikanarakakeun dikasorakeun bae geus kuat Gusti nun jasa tuh abdi di kasorga ku sebab naon boga keyakinan sia jeung sia sieun ka aing tuh jadi urang lamun sieun ka Allah nyaan sieunna dihampura ku Gusti Allah nu mantak jelema lamun nonton main bola bae eta mah teu sieun ka Allah beulem tah mah kecuali nyana cara tadi benta dibeulem di aur-aur geus cek ulama kuari mah deuk bajidor mah bajidor bae maling-maling bae korupsi bae zina bae los engke wasiat bae ka pamajikan aing mah pangmeuleumkeun bae ngadengikeun surah Ki Uci kamari awe aing di akhirat teh disiksa bagas dilaksanakeun tungtungna di dunia dibeulem di akhirat dikerbekkeun di neraka tungtungna disiksa dunia akhirat maksudna mah yakinna boga kayakinan anu pohara ka Gusti Allah ieu mah carita gampangeun Allah mah dikumpulkeun lebu-lebu nu geus edi mamana ge dihijikeun dijadikeun urang de masya Allah atuh tadi dage urang cai mani tadi dage urang cai mani mah atuh lamun dikaluarkeun ti peuting haju dikagelaskeun isuk-isuk haju ku urang pake sarapan ja embung sanu daek nyuruput cai mani gila nu aya tapi kan dibentukeun ku Gusti Allah nu gagah jadi Mike Tyson jadi Muhammad Ali jadi Norton jadi pemain bola jadi Kempes Ronaldo jeung sajabana pohara tuh jadi politikus Jimmy Carter jadi George Bush jadi Pak Harto jadi Idi Amin apa pohara jasa eta jelema masya Allah di samping nu bararagus para nabi para rasul keun tambah jelema-jelema anu geus dilalur urang kuari anu di pasar gawena eta cai mani anu di kantor eta cai mani eta kos kitu nu kuari jadi bupati emang bupati lain cai mani cek pedut anu kuari jadi dandim cai mani eta teh kos kitu teh nu kuari jadi raja Jokowi cai mani ambean ku sia Ahok atuh cai mani sia cai mani bedegul teuing si cai mani maha kawasa Allah tina cai mani jadi urang
jadi lalaki jadi awewe Masya Allah aya nu gelis aya nu jore aya nu kasep aya nu jore cai mani kan kabeh ge engke bakal dikembalikan ku Gusti Allah sianang jin aing tidak cai mani ku aing dijadikeun manusia inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira innal abrara yushubuna terus dan selanjutnya tina nutfatin amsyaj cai mani lalaki jeung sperma opum awewe dihijikeun selama 9 bulan nyana di jero rahim borosot keluar jadi si Juned kan hari urang cai mani urang Masya Allah tak kudu ingat aing cai mani jadi kieu nang Allah engke bakal ka Allah urang tuturkeun aturan Allah tuh ulah sok sambarangan bakal balik ka Allah